aya masjid di Amerika, ieu wasilah daripada Islam khuruj kunjungan ka ditu. Kemudian perjuangan-perjuangan berbagai organisasi diantarana HTI. Padahal eta teh anak buah Amerika keneh, tapi wallahu alam di satu sisi nya ada dikendalikan, di satu sisi aya perjuangan anak ulah wakaha di sarua. Tapi kuari kurang diamati organisasi mana atuh nu keur berjuang. Al-Qaeda geus tumbang, NU kuari dikaluhan, Muhammadiyah geus sakikituna bae teu bisa ka luar negeri, jadi bisa ka luar negeri mah NU di urang teh. Muhammadiyah mah teu bisa. NU teh bisa ka luar negeri, NU teh lumayan sakitu. Tapi pan kuari geus di Australia, gede malah matalina teh. Gede geus teu bisa. Secara internasional Al-Qaeda geus eueuh. Diteroriskeun kabeh kiai santri kabeh umat Islam ku Amerika. Kuari teh keur kos kieu kaayaan urang. Tapi orang nyaho nurani masyarakat bae itu sebenarnya nurani nu murni, tapi kemurnian anak teh ketika naik bae kaluhur mentong nu tadi teh teh bae ieu mayoritas Islam dek yin gereja di dieu encan layak sebenarnya menyin gereja kurang teh kan diperjuangkeun dengan nurani kan lantaran urang teh ieu teh nyaho encan pas lingkungan dieu mentalah urang dukungan ka camatna geus dibeli